Bismillahirrahmanirrahim. Mawitan. Bismillahi kalawan nyebat asmana Allah. Ar-Rahmani anu maha welas asih di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi anu maha welas asih di akhirat unggul. Alhamdulillah sadaya puji eta lillahi kagungan Allah. Alladzi rupana zat an'ama anu masihan nikmat saha alladzi sahasret an'ama anu masihan nikmat saha alladzi alaina luhureun urang sadaya wala ta'ifil ihsani bi anwa'i ni'ami kalawan pirang-pirang warnana kanikmatan. Kalawan pirang-pirang warnana kanikmatan. Wala ta'ifil ihsani jeung pirang-pirang lembutna ngadamel kasayan. Jeung pirang-pirang lembutna ngadamel kasayan. Wa faddolana jeung ngutamakeun saha alladzi ka urang sadaya. Ngutamakeun atau ngunggulkeun. Ngutamakeun saha alladzi ka urang sadaya ala sairi khalqihi luhureun sasesana makhlukna alladzi atana fi Allah. Luhureun sasesana makhlukna alladzi atana fi Allah. Bita'limil ilmi kalawan ngawulang ilmu wal bayani jeung ilmu penjelasan. Wassalamu alaihi rahmat wassalatu alaihi rahmatan wassalamu jeung kasalamatan eta ala sayyidina mugi tetep ka Gusti urang sadaya. Eta mugi tetep ka Gusti urang sadaya rupana Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam absoil arabi rupana pang paseh-paseh na orang Arab rupana pang paseh-paseh na orang Arab wala anjami jeung orang ajam wa ala alihi jeung luhureun keluargana kanjeng Nabi wa sahbihi jeung sahabatna kanjeng Nabi wa man jeung jalmi tabi'ahum anu nuturkeun saha man ka kanjeng Nabi ila akhirih. Tabi'ahum anu nuturkeun saha man sahasret ka kanjeng Nabi ila akhirih. Nuturkeun bi imanin kalawan iman wa tauhidin jeung ngahijikeun Allah. Wa tauhidin jeung ngahijikeun Allah. Sholatan kalawan nambahna rahmat ta'dim. Sholatan kalawan nambahna rahmat ta'dim. Wassalaman jeung kasalamatan. Nafuzu anu bagja urang sadaya. Bihima kalawan sholatan wassalaman. Fi yaumin dina poe syadidin fi yaumin dina poe syadidin anu kacida susahna. Syadidin anu kacida susahna atau riweuhna. Hai yaumal kiamah wa kiamah. Amma ba'du anapun sabadana bismillah ila akhirih. Amma ba'du anapun sabadana bismillah ila akhirih. Fahadzal kitabu mangka ari ieu kitab anu hadir
mangka ari ieu kitab anu hadir eta jadirun kitab anu patut hakon kalawan hak ayakuna kana yenta aya naon kitab eta waki antumiba bi aidi tolabatil ilmi kalawan pirang-pirang panangana jalmi numilari ilmu wa inna hadzal kitaba mangkasanya na ieu kitab eta qadih tawa bener-bener ngamuat naon hadzal kitab eta qadih tawa bener-bener ngamuat naon hadzal kitab alal hikayati luhureun pirang-pirang carita al-latifati anu lembut fisanatiri dina pirang-pirang santri jamakna sanatir waktu tolabil ilmi dina waktu milari ilmu la'allahu manawa ieu kitab mudah-mudahan bahasa Sunda teh eta yakunu aya naon kitab eta ma datal iktibari jadi bahan renungan payu bahisu mangka sababana ngaugahkeun payu bahisu mangka sababana ngaugahkeun saha tolabatil ilmi himmatahum kana sejana tolabatil ilmi nah, ala tahsilil ulumi luhureun ngahasilkeun ilmu ala tolabatil ilmi luhureun ala tahsilil ulumi luhureun ngahasilkeun pirang-pirang ilmu hatta soru sehingga jadi saha tolabatul ilmi tari tolabatul ilmi teh rujukna tanu luhur paragraf kedua sebelah kiri. Eta ulama pirang-pirang jalmi nu pinter atau ulama. Eta ulama pirang-pirang jalmi nu pinter atau ulama. Wa qad ra'aina jeung bener-bener ningali kuring. Walaqad ra'aina jeung bener-bener ningali kuring annal kitab kana saenyana kitab. Annal kitab kana saenyana kitab alladzi rupana kitab fi an eta tetep dina alladzi anu tetep eta dina alladzi al hikayatu ari pirang-pirang carita. Al hikayatu ari pirang-pirang carita. Kana aya naon kitab eta kana aya naon kitab eta marhuban dipikaresep wa makbulan jeung ditarima baina tolabati di antara pirang-pirang jalmi dari ilmu
di antarana pirang-pirang jalmi nu milari ilmu. Di antarana pirang-pirang jalmi nu milari ilmu. Wasana tiri jeung pirang-pirang tegesna pirang-pirang santri. Wasana tiri tegesna pirang-pirang santri. Wakana jeung aya saha al Imam al Junaid, Imam Junaid rahimahullahu. Wakana jeung saha Imam Junaid, Imam Junaid rahimahu, muga-muga ngarahmatan ka Imam Junaid. Saha Allah Gusti Allah. Saha Allah Gusti Allah. Eta qala ngadawu saha Imam Junaid. Eta qala ngadawu saha Imam Junaid. Al-hikayatu ari pirang-pirang carita. Eta jundun pasukan. Min junudillahi tina pirang-pirang pasukana Allah atau tentarana Allah. Yukowi anu nguatkeun saha Allah, anu nguatkeun saha Allah biha kalawan hikayat kulubal muridina ka pirang-pirang hatena, kana pirang-pirang hatena jalmi anu ngarepkeun, ka pirang-pirang hatena jalmi anu ngarepkeun makrifat ka Allah. Kana pirang-pirang hatena jalmi anu ngarepkeun makrifat ka Allah. Nah, paragraf ieu telah dijelaskeun. Kitab ieu karangan Kiai Musa Mustafa At-Tamani, di mana Lirboyo. Jadi ia karangan ulama Indonesia. Cetakan pertama tahun 2019, kedua 2019, ketiga 2019. Berarti di tahun 2019. Itu. Nami kitabna naon? As-Sanatiru. As-Sanatir itu jama tina santri. Santri itu berarti as-Sanatir pirang-pirang santri. Fi hikayatit tulab dina caritana pirang-pirang jalmi nu milari ilmu. Inda tahsilil ulumi dina nalikana ngahasilkeun ilmu. Hatta soru minal akabir, sehingga mereka-mereka itu menjadi ulama-ulama besar. Nah, dituangkan caritana dina kitab As-Sanatir. Musane pertama ngucapkeun alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Ngucapkeun alhamdulillah ka Gusti Allah anu parantos maparing pirang-pirang kanikmatan jeung pirang-pirang lembutna kasayan, jeung ngunggulkeun mengangkat derajat makhlukna Allah ku jalan naon? Ta'limil ilmi. Jadi santri bisa derajatna ngunggulan tinu sanesna makhluk manusia itu bisa derajatnya lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya ketika mempelajari ilmu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abshahil arabi wal ajam. Shalawat sinareng salam mugi tetep ka Gusti urang sadayana rupana Nabi Muhammad abshahil arabi wal ajam, anu jadi pasea-pasena orang Arab jeung orang Ajam. Ajam teh naon? Selain bangsa Arab eta Ajam. Wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum. Shalawat jeung salam oge mugi tetep ka kulawargina, ka para sahabatnya, jeung ka jalmi anu nuturkeun ka anjeunna. Nuturkeun dengan apa? Bi imanin wa tauhidin. Ku iman jeung nauhidkeun Allah. Sholatan wa salaman nafuzu bihima fi yaumin syadidin. Sholawat jeung salam eta anu matak ngajadikeun urang sadayana kenging kabagjaan di poe kiamat. Amma ba'du fa hadzal kitabu jadirun. Paragraf muka 2. Kitab ieu teh jadirun sae, alus, pas. Pikeun saha?
ayyakuna waqi'an bi aidi thalabatil ilmi, di tangan-tangan orang yang sedang mencari ilmu. Pas karena orang mempelajari ilmu. Fa inna hadzal kitaba qad tawa 'alal hikayah al-latifah. Kitab dia berisi cerita-cerita fisanatir, santri-santri waktu thalabil ilmi, ketika mencari ilmu. La lahu yakunu madatal itibari fayum isu himmatahum ala tahsilil ulum, supaya tujuan jadi bahan itibar, bahan renungan, sehingga ketika orang geus merenung jadi semangat ngawasna. Hatta soru ulama, sehingga mereka itu menjadi ulama. Wa qad ra'ayna anal kitaba alladzi fihi hikayah kana marhuban wa maqbulan baina talabati was sanatir. Dan saur pengarang kitab teh kuring ningali kitab anu seueur-seueur carita teh dipikaresep nya. Wa kana al Imam Junaid rahimahullahu qala, bahkan Imam Junaid seorang ulama besar mengatakan bahwasanya al hikayatu jundun min junudillah yuqawi biha qulubal muridi. Cerita itu adalah tentarana Allah anu bakal nguatkeun hatena manusia supaya anjeunna wusul dugi ka Gusti Allah. Wakila jeung diucapkeun naon zata yaumin, lafal zata yaumin. Zata yaumin dina hiji poe, pada suatu hari. Ru'ya ditingali. Saha syaitanu syaitan. Ingda babil masjidi, disandingan panto masjid. Fakila mangka diucapkeun lahu ka setan. Aya setan nuju cicing di pantu masjid. Naon ya iblisu, lafal ya iblisu. Ya iblisu, hai iblis. Ma kana naon? Tasnahu migawe anjeun. Muka iblis mah ulah aja kudu namanya. Huna di ieu babil masjid. Talureuna. Faqala mangka ngucap sa iblis. Uridu ngarepkeun kuring an adkhula kana yen ta'asub kuring. Al masjida ka masjid wa ufsida jeung ngaruksak kuring salat hadzal musolli kana salatna ieu jalma nu keur salat, kana salatna ieu jalma nu keur salat. Halaman 4 ada ngau. Walakinni tetapina sanyana kuring. Eta akhofu sieun kuring. Hadar rajula ka ieu lalaki. Anna imanu sare ek ngaganggu jalma nu salat sieun kana sare kumaha kuduna mah sieun kana salat. Fakila mangka diucapkeun lahu ka setan naon lima lam taqof minal musolli, lafal lima lam taqof minal musolli. Lima karana naon, karana itu ain dina rumus balaghah. Lam taqof henteu sieun anjeun minal musolli tijal minu salat
wa huwa halna ari musolli wa huwa halna ari musolli eta fil ibadati dina ibadah wal munajati jeung munajat keur haharewosan keur berbisik munajat teh haharewosan harewos ma'arobihi sertana pangerana itu musolli ma'arobihi sertana pangerana musolli kana barujuk watahoku jeung sieun anjeun watahoku jeung sieun anjeun minan naimi ti jalmi anu sare wa huwa halna ari naim wa huwa halna ari naim eta fil ghaflati dina tingkah poho qala ngadaw sa syaitan qala ngucap sa syaitan syaitan al musolli ari jalmi anu salat eta jahilun bodoh ari jalmi salat bodoh wa ifsaduhu ari ngaruksak musolli wa ifsaduhu ari ngaruksak musolli eta ashalul leuwih gampang walakinin naimu tetapina ari jalmi anu sare tetapi nari jalmi anu sare eta alimun pinter eta alimun pinter ngarti iza alwaitu dina nalikana nyesatkeun kuring dina nalikana nyesatkeun kuring al musolliya kajalma anu salat wa absatu jeung ngaruksak kuring salatahu kana salatna itu musolli akhofu salatahu kana salatna musolli akhofu sieun kuring min yaqdatihi tina ugahna itu musolli naim tina ugahna itu naim wa islahihi jeung ngabenerkeun naim ka musolli jeung ngabenerkeun naim ka musolli musolli naim anjalan kalawan enggal-enggal anjalan kalawan enggal-enggal wa qadruwiya jeung bener-bener diriwayatkeun wa qadruwiya jeung bener-bener diriwayatkeun anin nabi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sa'nyana kanjeng Nabi eta qala ngadawuh sa kanjeng Nabi muta'allimun ari jalmi anu belajar ari jalmi anu belajar kaslanu anu males kaslanu anu males kadenya diaranan Muhammad Kaslan ulah malas kaslan ae ghairu mujtahidin tegasna henteu bersungguh-sungguh teu nyaan ngaji baru ngaji ae ghairu mujtahidin tegasna henteu bersungguh-sungguh henteu nyanya henteu mempeng teh jawab mempeng fi talabil ilmi dina milari ilmu eta afdalu leuwih utama indallahi munggu Allah
min sab'i mi'ati abidin, tinimbang 700 ahli ibadah. Tinimbang 700 ahli ibadah mujtahidin anu bersungguh-sungguh. Mujtahidin anu bersungguh-sungguh. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Al-Barmawi, Imam Al-Barmawi. Wa qala jeung ngadawu saha Al-Habibu Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, Habib Abdullah Al-Haddad. Man hari saha jalmi eta kana lamun aya naon tobumuhu watekna man eta al baladata bodoh, eta al baladata bodoh fa'alaihi mangka eta tetep luhureun man, fa'alaihi mangka tetep luhureun man bila ibadati ari ibadah. Wa man ari saha jalmi eta kana lamun aya eta lahu pikeun man naon fahmun kepahaman wa qadun anu membara, wa qadun anu membara menggebu-gebu. Fal ilmu mangka ari ilmu lahu pikeun man eta mungkodun anu dituntun atawa dituyun dianteun. Pasyukru mangka ari syukuran eta lillahi ta'ala kagungan Allah ta'ala haitsu waffaqona dina sekirana maparin pitulung Allah ka urang sadayana, dina sakirana maparin pitulung Allah ka urang sadaya. Wa anana jeung nulungan Allah ka urang sadaya, jeung ngumpul nulungan Allah ka urang sadaya. Ala hadzal jam'i luhureun ieu ngumpulkeun kitab. Ma'a takdirina sertana papeka itu namanya sembrono atau caliweurana abdi sadaya wasu ifahmina jeung awona kepahaman abdi sadaya, jeung awona pemahaman abdi sadaya. Wa kadzalika seperti itu fasyukru lillah, akadzalika mangka jeung seperti itu fasyukru lillah taluhureuna. Nashkuru bersyukur abdi sadaya li jami'i masyaihina kasakabehna pirang-pirang guru abdi sadaya. Wa asatidina jeung pirang-pirang ustad abdi sadaya. Matana muga-muga manjangkeun umur ka urang sadaya, muga-muga manjangkeun umur ka urang sadaya. Saha Allah Ta'ala bihayatihim kalawan hirupna masyayihina wa asatidina kalawan hirupna masyayihina wa asatidina
bi khairin dina kasayan wa afiatin jeung kasehatan wa nafa'ana jeung muga-muga mere manfaat Allah ka urang sadaya muga-muga mere manfaat Allah ka urang sadaya bihim kalawan masyayihina wa asatidina wa bi'ulumihim jeung kalawan pirang-pirang ilmuna masyayihina wa asatidina jeung kalawan pirang-pirang ilmuna masyayihina wa asatidina haitsu allamuna dina sekirana ngawulang saha masyayihina wa asatidina ka urang sadaya dina sekirana ngawulang saha masyayihina wa asatidina ka urang sadaya ngada merujuk lah setuju terang merujuknya tanda jadi itu kudu nulis masyayihina wa asatidina lafal masyayihina wa asatidina ditandaan warabbauna jeung ngadidik saha masyayihina ka urang sadaya jeung ngadidik saha masyayihina ka urang sadaya wahtanu jeung bersungguh-sungguh saha masyayihina ka urang sadaya wahtanu jeung bersungguh-sungguh saha masyayihina wa asatidina bina kalawan urang sadaya kama fa'alu seperti menang nami gawe saha masyayihina wa asatidina seperti menang nami gawe saha masyayihina wa asatidina di auladihim ka pirang-pirang anakna masyayihina wa asatidina ka pirang-pirang anakna masyayihina wa asatidina wa narju jeung ngarep-ngarep urang sadaya wa narju jeung ngarep-ngarep urang sadaya minallahi ta'ala ti Allah ta'ala ayyakuna kana yen ta aya naon kitab ada merujuk kitab ayyakuna kana yen ta aya naon kitab eta kholison murni liwajhi karana zatna Allah liwajhi karana zatna Allah al-karimi anu mulia wa sababan jeung eta jadi sabab jeung eta jadi sabab lil fauzi kana kenging mendapatkan bahasa ini sudah mendapatkan menang-menangan kekengan binaimi kalawan kanikmatan binaimi kalawan kanikmatan al abadi anu bangsa salamina atau langgeng al abidi anu bangsa langgeng atau salamina al mukimi anu jumeneng al mukimi anu jumeneng fa innahu maka sanyana Allah alamaluran perkara yasha'u anu ngeresakeun Allah kana ma yasha'u anu ngeresakeun Allah kana ma eta qadirun kawasa wabil ijabati jeung kalawan ngijabah doa jeung kalawan ngijabah doa eta jadirun patut pantes amin kita mukadimah ayat cerita di awal
data yaumin. Dina data yaumin berarti dina halaman ka tilu baris pangadapna ta dua. Suatu ketika aya setan ngajugruk caket panto masjid. Setan teh ditaros nuju naon setan. Faqala uridu an adkhulal masjida wa ufsida sholata hadzal musolli. Kuring teh bade lebet ka masjid jeung kuring teh bade ngaganggu jalma ke salat. Walakini akhofu hada rajulan tapi kuring sieun ka jalma ke bobo nu keresan. Dia fakila lima lam takun minal musolli. Nah geuning anjeun teh sieuna. Enggak, sieuna ka jalmi anu keur sare. Padahal mah kudu sieuna ka jalma nu keur salat. Jalma nu keur salat mah keur munajat ka Gusti Allah, keur deukeut jeung Gusti Allah. Ari jalma nu keur sare mah keur poho. Jawabannya seperti apa? Qala syaiton al musolli jahilun. Ari jalma nu keur salat teh jalma bodoh. Wa ifsaduhu ashalu. Erek ngaganggu ngaruksak salatna jalma nu salat tapi bodoh mah gampang kajida. Gampang. Walakin naimu alimun. Tapi jalmi nu keur sare di masjid teh jalmi pinter ngawur-ngawurkeun kertas bisa. Jalmana pinter. Idza waitul musalliya wa afsadu salatahu akhafu min jabdihi wa islalihi ajalan. Kuring sieun lamun ngaganggu jalma nu keur salat peseh jalma nu keur bobo teh ugah, maka jalma nu bobo ugah teh eta teh bakal ngelingkeun jalma nu keur salat. Itu maksudna teh sieuna, lain sieun cenah ngabiri-gidi. Tadi si setan itu takut ketika jalma nu keur salat teh tadi ganggu PT nu keur bobo teh ugah ya jalma nu bobo ugah eta teh ngabenerkeun jalma nu keur salat. Tah kitu maksudna nya. Wa qad ruwiya ya aya di hiji riwayat muta'allimun kaslanu jalma nu belajar santri nu males agairu mustahidin jalma nu males teh jalma nu henteu bersungguh-sungguh ya. Santri anu males dina milari ilmu si kurang bersungguh-sungguh afdalu indallah lebih utama mungguh Allah tibatan 700 jalmi nu ahli ibadah anu bersungguh-sungguh. Jalma santri anu malas lebih utama daripada 700 jalmi ahli ibadah anu henteu bersungguh-sungguh. Rawahu al-Barmawi, Imam Barmawi ngariwayatkeun dina keterangan ieu dina hadis. Wa qala al-Habib Abdullah al-Haddad. Habib Abdullah al-Haddad nyarioskeun, "Man kana tafu al-balada fa alaihi bi ibadah." Lamun kurang dilalahna otakna, kurang cerdas, tepati bisa, maka fa alaihi bil ibadah. Sing rajin ibadahna, sing rajin mujahadahna. Lamun misalkan batur masa menit hafal bait alfiah 100 10 menit 10 misalkan kurang sampai ke setengahnya tidak bisa kan juga apalagi pola Muhammad kembali ke Ahmadu Rabbina bisa kan itu lah. Nah eta ibadahnya sing nyaman puasa Senin Kemisna sing bisa sing jawab mujahadahna sing jamaahna sing nya ulah eta manggeus bodoh malah dikana ibadahna ya eta resepna insyaallah nya. Karena tolak ukurnya itu bukan itu. Waman kana lahu fahmun wa qad lamun aya jalmi aya santri bisa ngaji tereh paham diterangkeun sampai tereh paham. Berepet bisa.
pinter. Nah, fal ilmu lahu muqadun, maka ilmu eta teh bakal nuyun eta santri ka jalan anu bener, jalan sukses. Tuluikeun fasyukru lillahi ta'ala, manjatkeun puji syukur ka Allah Ta'ala anu paratos maparing pitulung ka urang sadayana ala hadal jam'i. Saur musonef Gusti Allah teh paratos numulan simkuring ngumpulkeun ieu carita. Maatan sirina han simkuring teh masih kene caliweura. Can bisa wasu'i fahmina jeung pemahaman anu masih jelek. Ieu kata wadua musonef mah ieu. Moal pati-pati pemahaman hebat lamun teu bisa lamun ngaranna ngarang kitab mesti hebat. Wa kadzalika nashkuru li jami masyayikhina wa asatidina, tidak lupa beliau mengucapkan terima kasih kepada guru-guruna, ustaz-ustazana, mata'an Allah Ta'ala bihayatihim, ngadoakeun mudah-mudahan dipasieun umur anu panjang. Itu fi khairin wa afiatin, panjang bari dina kasayan, bari dina kesehatan. Wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim, mudah-mudahan Gusti Allah mere manfaat ka urang sadaya ku wasilah guru urang, wa bi ulumihim jeung kalawan ilmu-ilmuna, aisu allamuna wa rabbauna wa tanubina, sekirana anjeunna geus ngawulang ngadi bersungguh-sungguh mereka anggap guru-guru urang sadaya teh nganggap ka urang teh lain nganggap santri, lain batur, tapi menganggap sebagai anak sendiri. Karena orang tua itu ada orang tua birru, ada orang tua bil jasa. Orang tua ruh teh guru. Wa murabbi ruhina teh guru. Wa murabbi jasadina, ngurus jasad orang tua. Panata murabbir ruhi warruhi wa ana murabbil jismi wal jismu kasoda. Guru itu adalah orang yang urus mutiara, berlian, kolbu, ngurus hati. Sedangkan orang tua itu ngurus cangkangna wadahna mutiara. Wa narju minallahi ta'ala ayyakuna khalisan liwajhil karim. Musonef ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan syukuring teh ngaran kita ieu teh khalis. Khalis naon? Murni karena Allah, bukan karena apa-apa. Wa sababan lil fauzi bin naimi al abadi. Ya mudah-mudahan kita dijadikan sabab kenging kanikmatan anu abadi. Fa innahu ala ma yasha'u qadirun. Gusti Allah mah kawasa ngresakeun wae anu panjenengan ngresakeun. Wa bil ijabati jadirun. Jeung Gusti Allah teh nu bakal ngijabah kana doa urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kitab karya Kiai Musa Mustafa bin Sofi bin Musa At-Tamani. Urang pangibadah salat kieu dibadiakeun ajeuna. Ya ulama Indonesia, ulama edat ngarang kita bukan ngarang penyusun kita itu. Ya, mudah-mudahan ya kabeh urang biasa istiqomahnya ulama. Bagi boba cerita-cerita anu kurang kedah dihayati kurang dah dengar ulama-ulama di wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.